Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangudinya sareng pidangan dongeng Sunda Mitra urang dongeng deui urang naraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jajar carios sirakean kalang Sundanya. Ieu dongeng teh dicanak tina carios pantun malah mandar tiasa kahibur baraya di mana wae ayana. Atuh mugia baraya aya dina kasehatan lahir senar batin dilalancarkeun sagala rupina tong hilap di rojong ditoelan tomol sukre-sukre. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita sirakean kalang Sunda wilujeng ngadangukeun prungah. Geus deukeut mah gajeleng wae rek kagabrug, tapi anu digabrug nama les wae leungit ngeles duka teuing ka mana. Rarasaan sejayaan teh mah inyana teh keur ngarangkul anu geulis anu keur mandi tadi. Atuh anu digugulung teh nu dirangkul teteh lah lain jelema. Tapi catang kai anu geus rubuh jeung deui anu digalemohan teh horengna teh sela batu anu lumutan. Barang anggeus rada lila kaguyur ku cai pancuran eta inyana teh kara ngeuh. Alah geulis, alah mun bahenol lagi bahenol lerkom. Alah iya akang geulis, aduh iya akang ceuk sian teh barang disidikeun teh lain awewe puguh we atuh si anda teh mani ngaranjuk kaget nu lain di kieuna bari jeung keheul jasa anu geulis teh leungit teu puguh inyana ambak-ambakan we. Sanyana mah manehna teh lamun nyaho mah eta awewe teh tajalian ti jin ipri anu memang geulis anu ngageugeuh di eta batem-batan. Kamana anu geulis teh? Nah ieu mah jadi catang kai. Alah jeung batu anu lumutan kieu. Wah buat curig. Nya curig beureunan. Ceuk sejayaan teh bari laju manehna teh unggah di we hanjat. Barang geus tepi ka darat langsung manehna teh ngabarata kelumpat muruka tonggo. Iya mah gara-gara sirakean si kurang ajar tah. Aing jadi dilajokeun kieu. Tungguan sirakean kocoran deuleu. Cek sejayaan teh bari kajeleng nyabut kucangna rek narajang ka sirakean. Dedengkeun sirakean barang ningali eta sejayaan teh norojol dilebak. Manehna teh nyeh seuri. Rek naon cenah mamawa kujang kitu ka dieu. Buah-buah nya rek maehan uing keun cenah urang dagoan. Cek sirakean manehna mah teh yeusieunheun. Bener we barang geus deukeut sejayaan teh teu loba omong langsung narajang metakeun kujangna. Tujang teh ditubleskeun kana beuteung sirakean. Celep kujang teh ditubles-tubleskeun kana beuteung sirakean. Tapi mitra lainna teu kalah kamilih, malahan mah katingali kawas anu ngabuul. Puguh we atuh sejayaan teh kaget. Nah cenah awak sirakean teh aya ku wadal-wadal teuing. Teteh awak sirakean teh wadah eta si wawalek teh. Cilaka. Tapi geun ku aing bakal diketerukeun sabe pangarti jeung pangabisa. Hei sirakean. Montong waka gede hate deuleu jeung nanaonan si engklak-engklakan kawas tunjung sirikeun dewek deuleu. Ada eta atuh hayang seuri ningali kujang bikeun kami leuwih kitu. Sugan we nya teh seukeut we euy. Teteh la geuning mintuh. Si cayaan teh hati hantene malahan ukur huntuna wae katempo kawas anu kekerot amakeun haker ka sirakean. Geus kitu mah jayaan teh mapatkeun ajianana. Ajihan anu bawa ti sabrang sabada mapatkeun ajianana kaayaan alam madadak robah angin manimui kawas anu motah teu pupuguh we jeung di kasakapeung-kapeung soda anu pating jeleker pating jelegur. Tapi bikeun sirakean teh yeusieun jegembeur jeung hareupan musuhna anu ngagunakeun kasaktena. Tada sirakean rasakeun panguasa aing deuleu. Cek sejayaan teh bari laju ngagajeleng narajang. Dampaleungna teh dikabutkeun hareup
atau angin anu sakitu montana teh rek nyapu awak si rakean. Angin puyuh lilimungan rek nyapu awak si rakean. Tapi si rakean mah kalah kanang ke pari kue bari cecengiran bubuh we atuh pikeun si Jayaan teh kaget nu lain nikieuna. Sabab pengawasan teh eueuh pangaruhna tetela si rakean teh masih kena tagem tengut kaliduan teu kedag kaanginan. Sok sia keterukeun sagala kabeh pangarti jeung pangabisa maneh teh sia Jayaan teh. Ku uing bakal burung dising hareupan bakal ditadah deuleu. Montong wakai somong sia rakean. Poe ayeuna sia kudu kojor. Sabet tela sia teh geus ngalajokeun aing deuleu. Geus kuawani sia. Mulingkeun aing dasar licik sia rakean. Maneh si nu licik mah kurang ajar. Gajeleng dewe atuh eta si Jayaan teh ngagajeleng kiwarina rajang matakeun ajen gasaktena. Tapi kasakitu kalina tetela panerajang teh henteu ngabuakeun hasil. Ari kitu nama sapi serekayan tetela tangguh gagah sakti mandraguna. Tiap kasakten jeung pengawas Jayaan teh eueuh pengaruhna naon-naon. Atuh antuk nama si Jayaan teh ukur ngahulang we bari ngarasakeun awakna anu geus karasa leuseuh weakeun tanaga. Kunaon sia teh kalah kahulang antea? Mikiran kagagahan jeung kasaktian meureun. Mana sia kagagahan kasaktian anu menang tindi negeri sabrang teh euy. Tete lah eueuh gunana. Urang aja rakean. Montong sia ngaledek aing deuleuh. Lain ngaledek wing mah tapi kanyataan. Ku kituna sia teh kudu sadar sia teh. Lain kagagahan kasaktian anu anyar. Anu mawa jaya di alam ieu. Kiwari teh lain wayah euy. Pikeun uing ngalawan maneh. Sia mantakna ulah sombong sia jeung ulah dibawa kana jalan salah sia Jayaan teh. Alah, urang duaan teh teu kudu anggeus-anggeussan di lebah dieu euy. Sama si keneh panjang deuleu urusan teh. Kan bae dia kudu percaya yen sakabeh anu kumelip, anu gadag jeung usik eta kabeh ge aya nu ngabogaan. Jadi maneh teh ulah sangeunana sia teh euy. Nyaeta anu esa atawa ukur anu ngan sahiji. Kaula oge nya kitu keneh. Eta anu ngan sahiji teh di kaula mah disebut teh anu nunggal. Anu nunggal di sakabeh alam. Anu nunggal di sakabeh jagat. Montong matahan ngojai kamari sia teh rakean. Aing leuwih jaho deuleu. Jeung ajaran aing leuwih sampurna batan ajaran sia rakean. Lain ajaranana sia kurang ajar, tapi anu mawa jeung anu ngarti kana eta ajaran. Cuma sia kawas monyet ngagulung kalapa mah euy. Leuwih hade anu ngarti euy. Kurang ajar sia rakean. Dawek disaruakeun jeung monyet. Pantesna ge disaruakeun jeung monyet. Pangaranan jalma anu kur ngagugu hawa nafsu, ngumbar amarah jeung udag-udag hayang deuleu euy. Jayaan teh kahudang di amarana laju maneh teh ngajeleng rek ngagabruk awak si rakean. Barang digabruk aneh bin ajaib sabab awak si rakean teh ngadak ngiles leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ngiles geuning si rakean teh. Bener-bener gagah sakti mandraguna teh jelema teh. Alah, aing leungitin ku musuh ya kieu. Rakean, montong ngiles ya teh. Najan aing can mampu pikeun ngolehkeun maneh deuleu. Tapi aing masih kena penasaran ka sia rakean. Tapi tika denge suara si rakean nembalan. Antuk nama eta Jayaan teh berak we. Nafsu nyedak tenaga midak manehna teh kawas anu leuleus. Manehna teh merhatikeun sabeudeurna ada tempat. Kata empuh ada teh prajuritna anu lalajo we merhatikeun dununganana. Aya rasa era jeung wirang. Sabab inyana teh teu mampu ngungkulan si rakean. Atuh sakedapan we eta si Jayaan teh ukur diuk we. Ari nangkep tuur geus kitu manehna uleung. Ting naon anu dipikiran ku eta si Jayaan teh. Mitra kaum dangu cenah mah. Di tempat si Jayaan teh neuleuh aleutan dan bagus keluar ti lebak jero. Kiwari ge aya keneh disarebotan teh pasir panenjoan. Ari diurut lebah rakean. Dikarapung musuhna angkana teh talemur disebut teh pada ngenyang. Sedengkeun ari urut si rakean ngabibita Jayaan teh aku jurig jin atawa iprit teh.
Engkena teh bakal yang ada ke hiji lemur anu disebut nanti pamuruyan. Sedengkeun ari pancuran di mana eta Nyi Ipri geulis mandi sabuligir bari siruru teh. Ayeuna mah di lebah-lebak anu dihapit ku Gunung Walet jeung Gunung Bongkok anu kiwari. Engkena teh cenah diurut Ipri jeung si rakean pada ngailes. Ngadeg hiji kontrak anu ngaranna teh bakal sarua jeung Antarlina. Urang ilik balada Jayaan teh anu genep. Eta laju dititah we atuh ngulon, laju muter deui ka kidul. Kiwari teh kali 5 urang deui sabab anu saurang mah cenah kalah ka marabok gadung baka tingku lieur kapan dibakokan we ku si rakean. Atuh kocapkeun eta nu 5 teh arinya teh nepi ka hiji gunung. Didinya laju reureuh sabari mih marikir. Jadi ripuh euy dawek mah nya euy. Nuturkeun kahayangna jihik Jayaan teh euy. Secara baheula hirup senang. Sawaktu ngabdi ka kerajaan Pajajaran mah euy. Anya puguh ge sarua euy. Dewek aya rasa hanjakal nuturkeun si Jayaan teh hianat ka nagara jeung bangsa. Alah ayeuna teh jadi katalang saraki kudu ngubar-ngubar si rakean. Sapadahal mun dipikir-pikir mah nya euy. Si rakean teh bisa wae maehan urang. Tapi teteh lah gening si eta teh henteu maehan ka urang sarerea euy. Ya bener pisan. Lamun sieu niat mah si rakean teh geus bisa maehan urang. Jeung deui kapan eta si Jayaan teh ge kalah ka ditinggalkeun henteu laju dipaehan. Teuing naon maksudna euy? Nya euy lah, dewek mah batihan nyelu we hanjakal. Kapan baheula teh urang teh boga nagara anu sakitu kemahripah. Lo heuji nawi subur makmur reaketon bari jeung tentrem rajana adil jeung makmur kawantu gede pisan kabijaksanaanana. Lamun ingat ka zaman bareto teh asa dineung an hanjakal bet ganti sinembaheun geuning jadi kieu jadina urang teh bet dirajaan ku raja ti nagara deungeun euy lah. Pokona mah gara-gara si Jayaan teh nya euy kaarayaan urang teh jadi kieu. Kahirupan urang jadi katarang sara. Lah hadas ditutur-tutur tasih kurang ajar teh euy si jelema julid. Tu cenah obrolan eta nu 5 teh tetela. Kiwari mah geus saladar lamun hirupna teh jadi katarang sara. Gara-gara ninggalkeun raja jeung nagarana. Kalah ka nurut mimilu we ka si Andea tetela geuning cenah si Jayaan teh anu diudag teh ukur kasenangan jang urusan pribadina. Jang kapentingan pribadina. Kelu ngorbankeun jalma sejen, kelu ngorbankeun para prajurit demi ngahontal kahayangna. Tetela bener cenah cik si rakean mah lain ajaran anu salah atawa teu bener. Gumantung ka jalmana anu mawana. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun wae atau urang singketkeun we caritana. Laju anu 5 teh sapuk. Manehna teh cek neruskeun lampah ngetan. Rek ngaretan we cenah. Manehna teh rek ngababakan. Arek misahkeun diri ti Jayaan teh. Ayeuna urang kocapkeun deui Nyi Putri Purnamasari jeung Raden Bagus Setra anu sarua keur lumambah. Kulantaran pijalaneunna teh rumpil jeung leuweungna teh lega jasa. Malahan mah kaayahna teh poek ukur remeng-remeng bae. Nya lumampah teh hante bisa gancang-gancang jauh. Barang eudeuh unggah ti jero cungrang kadeuleuh. Kuden Bagus teh aya aleutan 5 urang jalma anu keur leumpang we. Teu pula Nyai, tinggal itu. Aya 5 urang jalma anu keur leumpang. Asa-asa wabuh akang mah nilik tina papakeana teh kawas prajuritna Jayaan teh. Nya Kakang, nanti lepat eta mah prajuritna si Jayaan teh. Nah aya di lebah dieu nya. Nya, hayu urang nyaringker urang nyumput. Cik Raden Bagus Setra ngajakan ka Nyi Putri Purnamasari pikeun mu nyumput we ngarati kadeuleuh ke nu 5. Ari sabada eta nu 5 jarauh jasa mah. Akara Raden Bagus teh kaluar deui tina panyumputanana. Aman Nyai ayeuna mah. Eta nu 5 teh geus ngajauhan urang. Nya Kang, abi mah inggis we eta pasukan si Jayaan teh lain ngan ukur 5. Kumaha lamun aya 10 na aya 100 na. Sang tuwe lamun manggihan urang teh
urang duaan pasti bakal dicangkal Kang. Kukituna urang teh kudu waspada jeung hati-hati. Ulah nepikeun ka kanyahoan ku musuh. Tapi kamana atuh si rakeannya? Jeung kumaha nasibna? Enya acan nuturkeun urang duaan ya. Nya abi ge kaemutan ku si rakean. Nah kamana atuh si rakean teh nya? Sedengkeun si rakean anu keur diomongkeunana teh, si rakean teh ijana kapan ngiles tanpa lebih ilang tanpa karana saknya nama ijana teh lain ngiles tapi ngagunakeun kacepatan gerakna tapi kan teu bisa katingali ku eta si Jayaan teh ijana teh laju ngulon terus ngaler basa unggah ka gunung anu kiwar teh diserebut teh pasir panenjoan teh ijana teh henteu nyahoeun lamun Jayaan teh oge eudeuh mimiti nanja ka gunung eta basa si rakean keur jongjon leumpang manehna teh kaget sabab ningali aya Den Bagus jeung Nyi Putri Purnamasari laju atuh langsung disampeurkeun. Nyi Putri geuning jeung Raden Bagus teteh aya di ieu gunung. Cek si rakean bunga anu lain dikieun. Pon kitu deui Raden Bagus Setra jeung eta Nyi Putri Purnamasari manehna ge bunga sateteh lah. Si rakean teh aya datang nuturkeun deui. Rakean, kumaha maneh teh salamet lepas tina kepungan jeung udagan musuh. Anya uing diparangkeun masih kene di tayungan ku Sang Hyang Tunggah. Uing masih kene salamet. Malahan mah uing teh bisa merdaya musuh. Eta si Jayaan teh ku uing dilejokeun, malah digegeikeun ku rakean. Geuning maneh teh salamet geuningan. Nya uing salamet nen. Kumaha kejadian naon-naon? Kejadian anu mata kepika hariwangeun. Nya halus kitu mah. Tapi urang kudu salawas-lawas waspada. Bisi-bisi eta si kejual teh si Jayaan teh terus nyusu jeung udag-udag. Lamun nempo Raden jeung Nyai jeung Nyimas. Wah bakal cilaka. Nya puguh kula duaan teh reuwas bieu mah. Sabdi ningali aletan jalma anu limaan. Kawas prajuritna si Jayaan teh ya. Lamun sekula duaan kanyahoan ku prajuritna Jayaan teh komo aya puluh jeung ratus nama tang tuwe kula duaan teh bakal dicangkalah kerakean. Kitu. Tapi ulah salempang keun dan teu loba. Sainget uing mah si Jayaan teh mau pasukan diukur 17 urang. Malahan mah teuing duka kamaran. Da mencar ari tujuan mah rek nangan uing. Kapan ngahajak uing dilejokeun, diulinkeun. Atuh ari geus kitu mah tiruna teh neruskeun di lampan. Ngan bae basa jeung Jon keur leumpang katampo di luhur teh aya si Jayaan teh sarua keur lumampah. Puguh atuh pikeun si rakean teh mani curing hak. Mangihan si Jayaan teh deui teh. Eueuh eta si ante ya. Bet panggih deui. Tu tinggal itu. Teteh teh si kejual teh masih kene nyusul-nyusul. Ngan katampo mah ukur saurang geuning. Enya geuning. Kitu si Jayaan teh. Teteh lah manehna teh kerenangan urang. Kumaha rakean harek teh sing hareupan. Keun ku kaula bakal ditindak. Teu kudu. Teu kudu dikukumaha keun. Ayeuna mah alus nama sok arasup tuh. Kamandaran aya batu anu gorowong jiga lawang. Sok jarumput lawe di dinya. Keun urusan eta si Jayaan teh mah urusan uing. Jeung deui keur naon lah di sing hareupan oge. Yang hareupan jalma lieur. Geus hayu ayeuna mah urang arasup. Keun sinaneangan urang ulinkeun. Cek si rakean kalah kamilih ngajagan asup we ka eta batu anu aya liangan alias gorowong kawas guha. Tetela eta batu teh lain sabatu-batuna tapi lawang ka jero guha. Laju tiruan teh arasup mingkin jero. Sanajan sakitu poek mongklengna ku si rakean mah jadi caang. Kawa samar-samar ketinggalina teh kunuduaan mah nyata ku Raden Bagus Setra jeung Nyimas Purnamasari. Tapi ai si rakean mah bisa awas. Tu anu duaan teh laju nuturkeun si rakean. Teu kacaturkeun hari teh kocapkeun bae. Anjog ka hiji guha anu kacidalaga jeung rubakna. Ta guha teh lah geuningan jero. Nu tiruan teh terus asup ka jero guha hayang nyaho tungtung guha. Tapi barang di lempangan tetela teka panggih tungtungna. Sakitu lempang di serada anggang. Lempang sakitu rilana. Tapi tungtung guha teh can kapanggih.
Nah guha teh aya ku jero-jero teuing rakean. Nepi ka mana tungtung teh? Ka teuing atuh. Hayu we tuturkeun uing. Sugan kapanggih tungtung eta guha. Urang teh geus kagok asup ka jero ieu guha. Nya rakean, tapi moal matakna naon? Terus terang kula masieun. Lian di teh ngalian teh samar-samar kieu jeung deket-deket ka poek. Untung lamun teu nuturkeun maneh mah moal bisa neruskeun lampah. Hade nama terus tuturkeun uing. Ayo urang teangan tungtungna. Atuh tiluana teh neruskeun di Lembang. Tapi geus sakitu lilana sakitu jauhna. Can tapi keneh wae kana tungtung eta liang guha. Antukna mah karasa lungse jeung leuseuh. Nyi Putri malahan mah geus teu kuat pikeun neruskeun lampah. Abi mah tos sekiat, Kang. Kumaha atuh urang teh? Urang teh geuning kalah kalang sudah jero guha. Nyai, hayu. Urang terusin lampah. Keun digandong ku Akang. Ceuk Raden Bagus bari terus laju ngagandong eta Nyi Putri Purnamasari. Barang lempang deui neruskeun lampah bari ngagandong Nyi Putri. Tetela kakalah karasa we capena. Atuh Den Bagus teh manehna teh kiwari lungse rasa capek kangaranan lempang nu sakitu jauhna. Bari ngagandong Nyi Putri Purnamasari cag atuh dea cageun. Hampura Nyai. Akang teh geus teu kuat ngagandong. Alah, capek geuningan. Nya Kang, teu sawios. Kumaha lamun digandong wae ku sirakean. Sabab urang teh teu hade lamun cicing di dieu. Urang kudu sakancang na manggihan tungtung guha. Nya, ari sirakean daekeun mah ngagandong abdi Kang. Rakean, kumaha lamun pamajikan kula teh digandong ku maneh? Nya heug atuh, ari hayang digandong mah kapaksa kudu digandong ku uing. Sabab teu hade lamun cicing di dieu jero guha. Sabab urang teh can manggih tungtungna. Atuh anduk nama eta Nyi Putri Purnamasari teh langsung we digandong ku sirakean. Ping-pingna dihapitkeun kana cangking sirakean. Sok padahal sirakean teh sabenerna mah henteu puguh rarasaan kudu ngagandong Nyi Putri Purnamasari. Dasa umur-umurna ge kakadahari teh ngagandong awewe. Sok komo basa karasa ku sirakean teh kana tonggong aya nu enyoy-enyoyan, matak surser kana rarasaan. Tapi sirakean kangarana lalaki anu sajati. Lalaki anu pengkuh manehna teh teu malire eta kararasaan. Tapi terus we meneruskeun di lampahna. Teu boga pikiran ka mana mandi. Mitra kaum dangu ari ku terus dikeureuyeun mah teangan tungtung guha. Antuk nama berai bae caang nepi ka tungtung guha. Atempo aya jalan anu katingalina teh aya liang nyaeta lawang guha. Puguh we atuh bikin sirakean teh bunga sabe teh geuning cenah geus timu jeung tungtung guha. Den Bagus oge anu katempo geus ngalenghoy semua anu lungse pisan da puguh lempang nu sakitu jauhna. Sedengkeun ari Nyi Putri mah jongjon we kerek nyegerek dina tonggong sirakean. Atuh laju ku inyana teh diecageun. Nyi Mas, gara gugah ya. Urang teh tos tapi ka tungtung guha. Nyai, gerah udang urang geus tepi ya. Atuh Nyi Putri teh laju manehna teh lilir, barang merhatikeun kaayaan teh lagi wari manggeus aya di lawang gua. Ayeuna teh geuningan tos dugi ka tungtung guha. Abi mah teu kiat ku capek Kang. Dugi ka kulem dina tonggong sirakean. Nya, hayu ayeuna mah urang neruskeun lampah. Tiluana teh laju narindak deui basa nepi ka hiji memunjul anu leuweung teh tetangkalan teh ngan ukur tangkal bungur. Manehna teh rareureuh sabab poe teh geus liwati sore, bari reureuh nungguan poekna poe. Teu karasa wanci teh geus ganti. Reup alam teh jadi surem lalamukan. Lelaunan kiwari mah geus jadi poek. Sora jog-jog eudeuh mondok kari hiji dua jeung pademalan jeung pada baturna. Manuk baruhan pating haruruk dina rujuk rada jauh. Jeung jero taneuh di si leuweung loba keneh anu kadenge suara cangkrik cicir ciang-ciang.
cari cangkas jeung saja babana. Alam jadi poek kegeplegan peting kiwarima geus sumanding, hawa geus karasa manitiris nah keur nyecap kana kulit jeung tulang. Handapeun bungur keur kembangan harita teh, yen bagus jeung Nyi Putri keur caricing we. Ari si rakean menyangkere dina batu dembrak rada anggang rada lelebak. Si rakean mangga goler bari merhatikeun kaayaan alam anu geus robah. Keur deui kawan tu kaayaan teh tiris, atuh bari morongkol we mitra. Peuting beuki jembling sayang manyar nyalap dina tegak campaka lenjang. Kijing putih jerona kusuma ngora pulas bodas disiram benya mutiara banyu hurip banyu sukma. Laju jagat lebur halimunan alam ngiles kakalayangan les ngiles digulung sari sajati di ngeraga ngiles. Layur ngawun-ngawun kurabun bedana talaga rasa tidinya. Peuting jadi tama jempling anu kadengengan suara kerek wate malahan. Daet atuh nyimas. Purnamasari jeung dan Agus Setra kiwari manggeus sarare tibra. Kadengawe suara teueuh anu liwat. Peuting eta dina batu anu diemprak rakehan diparang ngimpi. Ari ngimpina teh nyaeta ngalahun Nyi Putri pahareup-hareup. Pancuran nyurug tina bendungan korejat rakean teh udang bari anak gelik. Alah, ngimpi geuning. Nah, uing teh ngalalahun Nyi Putri. Moal kitu karem, sab uing teh ngagaganong Nyi Putri sakitu jauhna. Enya karem meureun. Cek si rakean bari hatena teh ratu tutunggulan teu puguh rarasaan. Rakean harita meneh ngalieu ka tonggoh. Kasampak dan bagus keur peting galoler jeung Nyimas Ratu Purnamasari. Geus sarare geuning. Alah, tapi nah teh uing teh bat ratu tutunggalan kieu jeung asa teh geunah ningali Enden Putri pabarengan jeung Den Bagus. Nah, perasaan naon ieu teh? Cik si rakean kawas anu teu ngarti ku kaayaan perasaanana. Kulantaran pikiranna teh anu keur pabaliut. Atuh si rakean teh najan dipeureum-eureum oge teh bisa hees manehna nyileuk bari jeung tanggah ka luhur langit kawas anu keur milang bentang. Euleuh mitra waktos parantos teu nyekapannya. Segala urang tunda jajar ceta si rakean kalang Sunda deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajeng tumang nganuhunkeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sagala kakiran emang saelan unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag Baheula sapajajaran saprabu sabalekan nu gandung ka sunatan dampur.